Anta syamsun, anta badrun. Adab ka indung bapa 12 rupa hiji ngadenge omongan indung bapa kedua na kudu turut parentahna ulah pisan bahaka indung bapana katiluna kudu pisan banget hormat sangkan urang bagja dunya jeung akhirat opat ulah lempang di hareupeunana karna henteu hormat kaduaanana lima ulah narikeun suwanten batan kana sora indung bapa ngaliwatan genep kudu ngajawab panyalukan kalayan jawaban anu alus pisan tujuh ulah ngabangkit ngabarungsina pedah ka indung bapa geus nyenangkeuna balik sakumaha kumaulana kudu ngarasakeun lalaworana kadalapan kudu kacidahayangna kana meunang karidoan duanana karena ridho Allah nu maha agung kana ridho indung bapa tergantung najan sakumaha taat ka pangeran tapi ka indung bapa teu ngahargaan maka Gusti Allah teu ridho ka anjeun ditutur dina hadis Nabi dicaturkeun kasalapan kudu ngarendahkeun diri ulah luhur sumawona nganyenyeri ulah wani nitah komo ngariweuhan kasapuluh ulah wani molototan kasabalas kudu alus pisan budi dihareupeun indung bapa pribadi sanajan indung bapa kuramed hangser anakna mah kudu tetep bae bageur 12 ulah waninya nyaba
terus anjeun munjung kana dampal sampe anu jadi indung terus ngadua wadah pamit amitan silih titipkeun raksaan ka pangeran tapi ayahnya banu teu kudu widi nalika kolot teu boga tanah wadi sarta dinu deukeut teu aya pesantren pake diajar ilmu nu fardu ain ngan bae nu kitu kurang barokahna alusna masing meunang heula widina sakitu anu ditutur dina kitab kifayatul muqtadiin labah adab sakitu anu ditutur dina adab kifayatul muqtadiin labah adab